Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ke-18. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sate acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng channel YouTube Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jadi geus panggih atunya bieu teh jeung bojo Sirod. Laras pangarsa. Namung patepang teh mung ukur dina lamunan ari anu salaresna mah duka teu terang boa nuju kumaha ayeuna teh. Jawab Sirod mani ngalimba kasuat inget ka bojo. Oh, kitu ari inget nama alus da puguh ka pamajikan anu kudu dibayuan ku urang teh. Kudu dipakean jeung kudu diimahan. Lamun kuat mah anu penting kudu dipondokan. Ari Sirod anu dipika inget teh hayang panggihna atawa hayang mondokna ceuk ajengan bari imut saolah-olah keur ngagonjak ka santrina. Ah pangarsa mah anu dipiemut ku abdi mah hoyong tepangna pangarsa sanes hoyong mondokna. Tah kudu diingatkeun deui Sirod pamajikan teh kudu dipondokan deui. Lamun teu kitu matak ngajadikeun mamala. Naon margina pangarsa pang abdi dugi kaemut kepun bojo teh meuni sumeleket kana hate. Tangtu bae da puguh ka pamajikan. Jawab ajengan bari imot. Sumuhun ku kitu teh mah. Namung ieu mah aya langkungna nyaeta mani asa kokolebatan bae nembongan moal kitu anjeunna teh nuju udur. Keun da biasana gering mah Sirod. Nah make hariwang gering kuno oboh adi Sirod sorangan gering lain. Henteu udur abdi mah kersa ajengan. Jawab Sirod bari netep. Ah salah tanya nyarita teh Sirod kade ngecapkeun teh ulah salah pok. Pang bieu Sirod inget bae ka pamajikan eta teh nandakeun urang geus gering ngan gering hate. Tah lamun urang gering hate artina iman urang masih lemah, masih kagoda ku setan sarua jeung teu percaya yen urang hirup di dunya henteu daya teu upaya. Apan mama sok nyarita yen paeh jeung hirup urang kabeh diatur ku Gusti. Nu matak sing ati-ati urang ulah sieun teuing boh ku gering boh cilaka. Sabab papasten pangeran ku urang teu kanyahoan. Nu matak kudu pikiran kaayaan anu rumpil ku urang kudu pecahkeun lain bat kalah dilamun. Sabab ngalamun babari ngan moal ngajadi bukti. Lamun urang sieun teuing akhirna urang teu yakin hate ngadadak ngolembar sieun kitu sieun kieu. Tah didinya bakal datang setan nu ngagoda urang supaya urang kasasar teu boga deui tujuan. Lamun urang geus kitu akhirna ngarasa rugi lamun ngelemu teu katimu, lamun ngalap teu karampa. Sabab dina ngaji diri ku urang kudu disasar dirampa bisi salah. Kunaon urang hirup teh jeung kunaon urang paeh. Tah dina ngarampa eta gunakeun ilmu jeung akal, tengetkeun pituduh Quran.
ku urang masing kaharti jeung kade salah tafsirna bisi nyalahan buahna sabab urang makhluk mulia tandana urang mulia teh aya ilmu jeung akalna tetela leuwih ti sato nu hayang ngeunah sorangan kajian batur teu ngeunaheun asal urang bae suka kajian batur pada lapar asal urang bae seubeuh tah anu kitu teh salah hartina henteu nudunan hayang silih salametkeun geura ciwit kulit urang lamun empe karasa nyeri omat ulah nyiwit batur geura tenggol diri urang lamun karasana peureuss ulah nenggol diri batur sareng pek geura puasa lamun karasana lapar awak lungse kentel pejit dedeleuan kararoneng atuh urang kudu nyaah lamun aya nu lapar ku urang kudu dibere sabab ku urang karasa yen lapar teh henteu ngeunah kana jasad mawa lemah sedang ieu jasmani teh ku urang kudu diurus sabab lain boga urang lamun ku urang diurus tangtu nu bogana atoh sarta tangtu nganuhunkeun malah mah mere hadiah upama cara urang mah kumaha sirod kaharti sur ajengan saleh bari netep kahartos mama abdi ngahaturkeun nuhun kana sagala pitua salira mama nuhun mama ajengan abdi sakali deui ngahaturkeun nuhun jawab sirod mani bungangang hatena teh sabab kakara harita diajak ngobrol ku keur saajengan teh nah ari waktu di masjid mah ngan ukur ngocek eusina Quran bae ari ayeuna ngarasa model make jeung siga mamatahan sagala rupa sirod mama kadatangan maneh geus bulan-bulan dilana ngalapa ngarti ti mama tapi sanyana nyana ngulik bag-bagan agama lain barang enteng-enteng sabab hese migawena lantaran Quran teh kitab nu eusina wahyu Allah jadi yakin eta kitab tetela kudu dibaca lamun henteu bisa maca urangna kudu diajar sanggeus urang bisa maca lantaran daek diajar terus ku urang hartikeun naon eta teh hartina sanggeus urang bisa ngarti kakara terus turutkeun sangkan keur urang mangpaat urang nyaho pangna hirup jeung urang teu kabirekan najan urang bakal paeh sabab dina eta Quran geus aya katerangan jadi keur urang teteh lamun sirod masantren teh ulah ukur hayang nyaho ulah ukur hayang bisa maca wungkul eta kitab tapi mun geus bisa maca kudu jeung nyaho hartina sanggeus ngarti mangpaatkeun tah kitu tujuanana sabab lamun sirod ngarti pek bisa ngamangfaatkeun tangtu sirod beuki lemah tapi kade salah harti lain lemah ecek Quran tapi lemah ecek urang sabab sirod jadi bener ngajalankeun pituduhna ngamangfaatkeun eusina anu bener teh kumaha tara daek maling madon nya kitu deui maehan kanu butuh osok nulung kanu susah osok nalang kanu mariskin teh watir kanu salangsara nyaah jeung urang pasti gumati lamun boga harta banda sajabana diurus teh ku urang kudu dijakatan sabab lamun urang hirup henteu daek jakat harta engkena urang kasilih jadi budak eta harta hirupna henteu mangfaat aya dina kasusahan lantaran sagala sieun boga balong sieun roncong dipaok dibaredahkeun atawa pada nguseupan lamun dagang mawa barang kayaning emas jeung inten salawasna sieun bae sieun dibadog dirampog sieun dibegal di jalan mun di imah sieun bangsat tah kitu nu tara jakat jadi ngumpulkeun harta teh lain pibekeleun hirup tapi pikeun nyiksa hirup salah ku pola sorangan coba lamun mindeng jakat nedunan parentah Allah keur urangna tumanina sabab yakin urang iman percaya ka Gusti Allah percaya ka malaikat jeung percaya ka rasulna akhirna percaya pisan yen sakujur badan urang ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal eta lain gaduh urang lamun urang geus yakin badan lain gagaduhan komo deui harta banda nu matak masing taliti ulah lebar ku rejeki sabab urang geus yakin
umur lain gagaduhan atuh saha anu nyaho yen isukan bakal paeh tah lamun urang geus paeh umur dibantu nu gaduh harta banda mau nulungan barora harta banda najan bojo urang oge boa dikawin ku batur kumaha tah sirod kaharti omongan mama anu kaduana. Mama ajengan saleh bari netep ka sirod anu keur tungkul. Kahartos pisan mama ajengan, mudah-mudahan bae diparengkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Abdi tiasa ngamangpaatkeun sagala keterangan anu tos terang. Jawab sirod ngarasa bangga hatena teh pedah diwurukan sacara paduduaan. Gelenyu ajengan saleh harita teh imut deui dipikir-pikir mah lucu tetela pikeun sirod mah taat pisan ka piwejang cacakan ngan bubulanan manehna teh telak pisan komo mun geus taun-taun meureunnan bisa ngagembol ilmu pibekeuleun hirup sareng pibekeuleun paeh. Sanggeus anjeunna teh netep galindang nyarios deui estu matak dedengieun ku kitu teh mah pantes sabab nyarios ajengan nyarios di barung nyaah nu taya wates wangeuna atuh puguh karasana ku sirod teh beda pisan lir nyariosna pandita upama dina wayang mah kieu sasauranana. Sirod mama oge geus ngarti pang sirod datang ka mama anu dimaksud ku sirod di imah loba anu model anu diantarana teh aya kampak bisa maju tapi teu aya nu nyekel sarta sirod sok ngadadak boga pangarti nu model tapi henteu salawasna ngan lamun arek bahaya sarta nyebut ngaran maneh nu lobana 3 kali dedinya sirod sok model ngadadak boga pangarti kulantaran eta pisan sirod datang ka mama teh hayang nanyakeun nu kitu. Atuh tangtu pikeun mama hese rek nerangkeunana sabab najan diterangkeun cantang tu bisa percaya lantaran anu kitu mah anu ngandung jirim latip ongkoh aya tapi eueuh teu katinggal ku panon tah lantaran eta pisan omat sirod kudu ngarti urang sing telik ngulikna urang sing bener mikirna. Lamun manggih hiji soal anu matak heran teh seperti nu kaalaman ku diri sirod sorangan tah eta nu model kitu diudag ku akal urang tangtu moal katepina lantaran anu kitu teh makhluk anu halus teh jadi samemeh kadinya urang kudu ngurus heula badan urang sing bersih tapi bersih hatena lain bersih kulitna sabab anu goib-goib mah moal daikeun nyampurkeun ka anu awakna kotor sabab anjeunna mah bersih kudu kanu bersih deui ibaratna sirod bae lamun make baju bersih moal daek lamun diuk dina letak anu kotor tah ieu ge tangtu kitu meureun ku urang kaharti ditinjau ku akal urang nu matak jeroning hirup eta diri sing bersih omat ulah dikotoran ku rupa-rupa talajak maling main sareng jinah nu dilarang ku agama ku urang kudu singkahan ngarahirupna mangfaat lamun urang geus bisa nyingkahan anu dilarang ku agama dari gama omat diri teh bersihan latih sing mindang puasa ngarah urang menang ilham pituduh tinu garaib tapi kade deui salah lamun urang sok puasa ulah ninggalkeun puasa anu dina bulan Ramadan eta mah kaasup rukun wajib pisan dilakonan kun sabar heula sakedeung engke oge urang ngarti lamun urang geus tepi ngaji teh geus ngajadi jadi tulang jadi daging jadi getih jadi sungsum jadi ngancik dina ati yen urang jeroning hirup moal esot gogoda nu leutik gogoda leutik nu gede gogoda gede tah lamun urang nak kuat hartina urang geus jadi iman urang henteu goyah didinya engke kapanggih lamun diri geus bersih geura loba nu marodel moal katepi ku akal moal kaharti ku pikir malah anu geus kalakon ku urang pasti katembong jadi pikeun diri maneh masih keneh jauh pisan sabab Quran can kaocek
anu jadi pituduhna. Sabab sanyanya sanajan urang geus ngarti tapi lamun salah tafsir terus na oge saralah nu matak sing ati-ati salah kecap salah lampah buahna oge saralah. Tah lantaran kitu pisan sirod masing ati-ati lamun urang henteu salah ku bismillah oge mahi. Sarta maneh kudu inget lamun salah bismillahi kadang-kadang bisa salah anu diteruskeunana. Jadi urang kudu ngarti naon ari bismillahi jeung naon deui hartina ngalah urang teu ngalantur sarta henteu salah harti. Numawi umat Islam bismillah diutamakeun dina sagala lampah teh anu kasebut hade mah tara tinggaleun bismillah lantaran eceuk pikirna bismillah teh ngandung hartos kalayan asmana Allah. Atuh puguh mata kreueus malah ngarasahan jakal lamun urang rek lumampah teu ingat kana bismillah. Sabab ceuk pikiranana lamun indit-inditan teh geus nyebut jenengan Allah karasana asa regreg. Sabab jiwa raga urang anu kagungan anjeunna kitu deui usik malik anging pangarsa anjeunna. Jadi lamun urang ingat sarta geus maca eta sarua bae jeung eling yen anu wajib disembah anging Gusti Allah bae. Jadi urang beuki yakin lamun aya ngaran sirod tangtu aya jeneng aya junggelengna. Tah ieu engke kaharti lamun aya hiji ngaran geus tangtu moal kaliru aya anu dingaranan. Kitu ceuk pikir urang anu asup kana akal. Nu matak sirod sing leukeun geuningan ilmu teh loba siga moal beak-beak. Lir ibarat angin bae ku urang henteu kadeuleu tapi tetela karasa. Tah eta teh hiji bukti pikeun contoh-contoh urang yen aya makhluk nu halus nu teu katempo ku panon. Jadi lamun halus nya kudu ku halus deui nu bersih jeung bersih kakara bisa ngahiji moal numpang tumarumpang ibarat minyak jeung cai lantaran tetela beda sanajan sarua encer geuning teu daek ngahiji kadeleuna tumarumpang. Ayeuna mama ngahaja nyamperkeun diri sirod teh lantaran rek mere beja teu kudu dilamun bae ngalamun mah jarang bukti anggur jung geura lampahkeun pamajikan urang longok. Mudah-mudahan datang teh urang geus boga anak kalawan geus dilahirkeun. Jadi ayeuna sirod teh pek geura beberes bae longok heula pamajikan keun ngelmu mah engke deui da moal beakeun ilmu. Nu penting pek balik heula tepi ka ditu beberes sarta ngahna-ngahning anak pamajikan urus. Sanggeus ngurus anak rabi sarta urangna geus telak kana rupa anak urang lamun rek neruskeun ilmu meunang datang deui bae sugan mama masih hirup. Kaharti tah sirod katerangan mama anu katiluna ceuk ajengan saleh bari netep ka sirod anu gawena unggut-unggutan. Kahartos mama ajengan mugi-mugi bae sagala pituah ti kersa ajengan sing janten kamangfaatan kanggo abdi sareng kulawarga abdi khususna sareng kanggo anu sanes umumna. Jawab sirod bari cengkat netep ka guruna. Kitu jong atuh gara beberes sugan bae datang ka ditu geus nyampak orok sarta manggih kabagjaan. Nuhun kersa ajengan namung leres pun bojo teh atos babar ceuk sirod bari teu weleh netep sarta pok nuruskeun omonganana. Upami tos babar sakalian bae abdi teh nyuhunkeun kanggo jenengan. Duka teuing atuh sirod ari nya henteu mah ngan ceuk ilmu akal urang maneh ka dieu teh geus sakitu bulan. Jadi lamun teu salah ngitung mah tangtu geus ngajuru meureun. Da jarang anu direuneuhkeun leuwih ti 10 bulan, rata-rata mah 8 bulan. Ari keur ngaran mah bingung sirod naha maneh teh menta ngaran keur awewe atawa menta keur ngaran lalaki. Cing pek terangkeun bae ka mama naha menta keur awewe atawa keur lalaki. Sabab paling-paling oge mama bisa mere teh ngan hiji ngaran sabab anak maneh anu anyar lahir teh ngan hiji. Kajaba keta lamun kembar mah ngan jarang deui anu kembar teh nu matak hiji bae ngaran teh sirod
mana anu rek dipilih ku maneh Sirod, ngaran keur lalaki atawa keur awewe? Barang ngadenge kitu mah Sirod teh mending ngahulang, manehna bingungan pisan, rek menta ngaran lalaki sok sieun engke awewe, ari rek menta awewe sok sieun engke lalaki, atuh manehna ngahruk, henteu lemek, henteu nyarek. Kumaha Sirod, keur awewe keur lalaki? Duka atuh mama ajengan, abdi mah tibatan sareng kedah nyebat anu teu acan terang mah, nyuhunkeun piwarang macul bae 3 dinten. Jawab Sirod bakat ku bingung kalah ingat kana macul, pedah kebon seukur saajengan harita teh eukeur dipacul. His, ulah los-los ka kebon anu paculeun Sirod, sok pok bae hayang nyaho, menta pingaraneun teh keur lalaki atawa keur awewe. Lantaran Sirod disedap atuh manehna ras inget keur waktu aya di lembur, lamun manggih kasusahan sok terus nyebut ngaranna. Atuh teu loba pikiran gancang bae nyebut ngaranna nu lobana 3 kali. Sirod, 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 ceuk Sirod ditarikeun. Kibeg eta pasir ender karasana meni inggeung, atuh keur saajengan teh anjeunna meni ngaranjug, bari netep kajang Sirod anu harita kadeuleu ku panon batin manehna, gancang bae ajengan teh harita keneh ngadoa. Ari beres ngadoana pok ajengan nanya deui, ngaran keur awewe atawa lalaki Sirod? Ceuk ajengan nanya deui. Keur lalaki pangarsa, jawab Sirod. Kesangna teh bobolokot sarta kaayaanana ngadak-ngadak jadi lungse siga entas kaancikan. Ngadenge jawaban kitu Sirod teh ditetep bae ku ajengan disidikeun sabab karasana beda. Waktu tadi jeung ayeuna atuh pok keur saajengan harita teh nanya deui siga nu deudeuh pisan. Sirod, cing sakali deui nyarita teh keur pingaraneun awewe atawa lalaki? Kanggo lalaki keur saajengan, margi bieu asa aya nu ngaharewas ka abdi teh, pajarkeun teh lalaki cenah. Nu mawi abdi nyuhunkeun pingaraneun keur lalaki, jawab Sirod bari netep ka ajengan nu gawena ngahulang. Sirod, tetela ka maneh teh aya nu ngadeuketan ngan ku maneh teu kadeuleu, sarta bieu ngabejaan lantaran disambat teh. Tapi ngabejaanana ngabejaan diri maneh, lain ngabejaan mama. Atuh enggeus tangtu beda lamun Sirod minta ngaran keur ngaran budak lalaki, tapi mama arek mere keur ngaran budak awewe. Tah engke geura buktikeun ku diri maneh pribadi yen aya anu ngabohong, maksudna mah arek nipu ka diri mama sorangan, atawana arek nguji kana pangartina mama, pikeun mama moal nyingkah sabab mama henteu ganggu, ngan engke bae buktikeun ku diri Sirod sorangan. Eta pingaraneun budak ngaranan bae atilah, lamun budak teh awewe, meureun mama anu bener mere ngaran keur awewe. Tapi mun budak lalaki sambat deui 3 kali anu sok datang ka Sirod, sarta minta ngaran deui pikeun budak lalaki mah, ngan pepeling ti mama mah lamun engke anak urang kaparangan hiji istri. Sirod ulah deui-deui nyambat ngaran 3 kali. Kaharti Sirod, ceuk ajengan saleh bari ngarenghap narik napasna. Kahartos mama ajengan, mangga abdi sumeja nurutkeun kana pituah ti mama, jawab Sirod bari manggut. Atuh terus harita teh maranehna balik heula anu maksudna beberes-meresan pakeanana. Geus beres terus munjungan nedapang doa ajengan. Ku ajengan didoakeun sarta dijurung lakuna atuh leos jang Sirod teh harita keneh ge mios ngantunkeun ajengan saleh anu ngadidik manehna, anu mikanya pisan henteu beda ti bapana dina nungtun ka manehna. Urang kocapkeun pamiarsa ayeuna nyaeta kaayaan di bumina Bapa Dasuki. Di bumina pada suki harita loba jelema anu ngaranjang kadinya, tapi budina aralum kawas nu sarusah pisan, sabab manehna nyahoan yen Nyi Epon rek ngajuru sarta ngajuruna lila matak hariwang nu jagjag sok sieun kumaha onam. 2 poe 2 peuting Nyi Epon encan brol keneh. Nu mata kabeh hariwang komo deui pada suki nya kitu deui istrina gawena teh cicing bae nungguan anu ngagoler rek ngajuru encan gebrol mata ketir mata kreuwas sabab beda sareng batur sigana teh henteu langsar. Atuh indungna Nyi Epon terus nanya ka Paraji,
kumaha ieu teh mak nah nyalami-lami teuing pun anak teh kon anak king biasana apandara keneh tuang putra teh jawab nini encir teh galider da mindeng manggihan anu kitu teh lain kakara ayeuna janten moal ayana naonnya emak cek indungnya Epon nanya deui moal keun kumaha emak bae jung gerak keluar anggur keun anu rek babar mah urang ulah digimbrong-gimbrong atuh ibu nanya Epon harita keneh nurutkeun leos manehna keluar ti jero kamar Nyi Epon serta barang geus keluar gok patepung jeung salaki atuh pada Suki nanya tapi bari ngaharewos kumaha cenah malah budak teh Bapada Suki bari netep ka pamajikanana anu beungeutna siga nu pucat teu kunaon cek nini encir mah biasana cenah ngan abdi mah hariwang bae datara kitu waktu ngajurukeun si nyai teh nah nya ari Nyi Epon manihara rese teu nurun ka indung nya keun bae ari kitu mah tapi urang doakeun bae ka Gusti Nu Maha Suci supaya nu babar langsar jawab Bapada Suki bari ngaleos kaluar ti jero imah sanggeus aya di buruan Bapada Suki teh bingung ari ka anak mah nyaah ngan manehna teu nyaho kudu kumaha nulungna sanajan geus dibejaan ku paraji kudu tentrem tapi hatena mah kekeh hariwang kaliwat saking atuh gancang bae indit rek nepungan Abah Jamil serta kaparengan pisan Abah Jamil diterepas keur ngariung jeung muridna aya naon mani gura-giru lempang teh Pada Suki nyaeta Abah abdi teh hariwang ku budak arek ngajuru geus 2 poe 2 peuting karasana teh tapi masih encan brol keneh cing atuh Abah tulungan pangdoakeun pangyinglarkeun bisi aya nu nyanding ka manehna jawab Bapada Suki bari nangtung di buruan ari Kida Suki ku teu puguh apaan keur ngajuru mah aya bagianana nyaeta paraji lain geus neang si encir parantos Abah namung abdi mah hariwang bae keun sugan ari dijaring ku sarerea mah sasieun sabeunyeun ari dikumpulkeun mah moal buru ngagunduk jawab Bapada Suki bari ngahruk lamun teu ngagunduk geus susah komo deui lamun ngagunduk Kida Suki boa-boa matak leuwih gede kasusahan Abah Jamil sombong pisan sigana teh sumuhun kumaha Abah bae abdi mah keun bae rek kitu kieu ge asal salamet jeung langsar ulah aya bare bedanana jawab Bapada Suki kawas hayang dipikarunya pisan keun atuh ari kitu mah Abah rek ka ditu ayeuna jeung bae Kida Suki mah ti heula ka ditu keun Abah mah rek ti pandeuri babarengan jeung barudak nuhun atuh Abah mugi-mugi bae pun anak teh sing aya dina kalangsaran ulah cara ayeuna aduh matak teu garuna hate teh sanyana mah Bapada Suki bari ngaleos balik ti heula sanggeus Pada Suki eueuh pok Abah Jamil nyarita bari netep ka anakna nu gawena nguyung bae taya kaberaganana ujang hayu ngilu ka imahna Pada Suki jeung Abah sing bisa mihapekeun manehnya ulah nembongkeun teuing aya hate panasaran mangga Abah jawab Jang Kamin teu loba ngomong atuh bring kabeh ari indit rek nganjang kanu rek babar barang geus tepi kadinya maranehna terus diuk ditepas jeung anu sejen nungguan anu rek babar ari Abah Jamil ngomong menta cai kana kendi Kida Suki cing menta cai atana kana kendi leos ramana Nyi Epon harita keneh ka tukang nyokot cai kana kendi song didikeun ka Abah Jamil anu harita keur sila mendeko berat ku beuheung atuh gancang eta kendi ku Abah Jamil ditampa sok ditunda dina palupuh terus manehna nyarita kieu pok-pokanana teh hei dulur-dulur ieu Kida Suki geus minta tulung ka kaulanya tandana si encir anu kumincir kurang mampu ngurus anakna keun kukula rek didoaannya cek Abah Jamil sombong pisan encan ge Abah Jamil teh maca doa anu dimaksud kaburu ngadenge suara di jero kamar Nyi Epon kadengena tarik pisan ea
Gebeg sadarea ruas ngadenge eta sora teh lantaran manehna nyaho yen eta sora orok atuh indung nanyi epuan harita keneh kaluar. Maksudna rek nyokot cai pikeun ngamandian budak anu kabeh geus sadia, malah ti kamari keneh geus nyadiakeun cai jeung nyadiakeun nu perlu. Malah mah nini encir ge ngaharewos ngebejaan atuh gancang indung nyi epuan harita kaluar deui. Yo, cek Bapak Dasuki beri Noel ka pamajikanana anu ngaliwat sarta pok nuruskeun omonganana. Lalaki awewe budak teh. Awewe, jawab pamajikanana da geus nyahoan di bejaan ku paraji. Nuhun Gusti, cek Bapak Dasuki bari namprakeun leungeunna terus ngadoa salamat. Tina bakat ningku atoh Abah Jamil mah diantep teu aya nu ngahaminan atuh manehna handeul rek ngadoa teu tulus rek kakenca rek ngatuhu kabeh jalma nareuleuna ka kamar Nyi Epon bae henteu neuleuh ka Abah Jamil atuh matak nyeri hate. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.